Tak ada. Oh, itu masa pak kan? Ngopi. Mending gak iyo. Nah, yuk mah. Nah, nganyuk. Don kasbon. Nah, nonton yang Jangan nganyuk. obat kudu kes. Pelukis. Duit bayar seboga. Keung wae pan aya don kas. Oh, heuh jangan nganyuknya don kasbon mah. Pak menang ayo, Pak. Demenang don kasbon banyak. Teu menang nganyuk kumaha ieu bayar aja. Duit bayar kumaha mah? Dan bae urang menta we lah. Kataha. Don kasbon pan urang nganyuk. Ayo di mana ieu? Yo teh di daerah naon itu Di daerah mana ya, Pak? Cipatik. Cipatik. Ayo teh ka ieu masa ieu. Mama urang teh deuk ngunjungi deuk ngakepak don kasbon. Don kasbon teh kumaha mah teu menang kasbon. Teu meunang nganyuk, teu meunang kasbon. Iya. Untuk urang mah itu hiji grup kumpulan seniman. Gitu. Sangar euy. Sangar naon eta teh? Sangar naonnya? Pak itu sangar naon, Pak? Sangar Seni teh. sangar seni lah. Urang mah personil nanti kampung no? Rumahnya Kampung Banyol. Oh. Iya, Kampung Banyol. naik ngomong atuh ti awal. Dia tukang dia tuh don kasbon ulah nganyuk. Ayo teh menang nganyuk mah bayar siapa Pak tuh? Hiji dah. Hiji. Pak jadi seberapa? Dari don kasbon. Eta dope hiji. Sampurasun. Alhamdulillah panginten sim kuring ayeuna teh aya di mana ieu teh? Cipatik. Cipatik. Anu sakumaha dek ka mana ieu teh? Bade ka don kasbon. Don Kasbon. Heuh digerebek kitu. Bukan gerebek. Keel teh. Gerebek. Ayo atuh keluar. Ayo. Pak, mana Pak? Nuhun, Pak. Dok. Don kasbon. Sebenarnya disuguhan atuh. Ya pasti ulah nganyuk. Sebenarnya teh menang nganyuk. Teu meunang. Pan don don teh jangan. Mana ieu teh? Ieu di dieu. Suka ieu. Don Yakin ieu teh. Yakin kan don pengaruh don. Wah, apa don warung? Don Kasbon. Don kasbon. Don warung mah tuh jeung tengah warung atuh. Assalamualaikum Sampurasun. Sampurasun. Wah, iya naon ieu? Abdi don warung. Don warung. Kayak si cing ieu soalna ieu rada beda ieu. Tahun pas dibuka ieu di jerona teh jeung gede jeung galak jeung naon. Nodong geura. Sampurasun. Banyak ya, mau di mari. Dah, aing eta. Ikan aja ya. Nah, itu mau kamera segala itu. Lain naon-naon ke heula sing heula. Cing kuring teh ngahaja teh naon. Naon teh di beda meja. Oh, di biji surprise. Oh, Pasti surprise naon. nya eta naon sebentar teh. Surprise. Lain jadi sebentar teh naonnya sebentar teh. Ah, bro. Tadi bro. Ayo, maju ya. Oh, seueur baru udah ngomong. Bulan duaan pamang nama ya pasti era gitu. Kalau diajak ngobrol, sok aku ajak keluar. Kanyero. Ayo tuh Kang itu kakak Acil. Tuh, apa? Sehat. Oh, cenah pangkeun. Ayo lain cenah pangkeun heueuh teh pangi. Eta justru heueuh teh teu pangi. Makana poena silaturahmi teh penting ta eta. Kita nanya rohor maksudnya. Aja. Bingung nyuguhan aing. Ayo. Ayo Ayo teh. Ada bisikan gitu. Dah, ieu tiluan ieu pamangna wing duaan kumaha teh. Lain, alhamdulillah banyak tadi ditebakan sareng Kang Acong, anu sakumaha ieu teh rekan simpuring. Alhamdulillah. Tadi teh kan ngajak ieu teh. Kayak teh lain dekat dia gitu. Bisa aja. Kang Raja. Oh tak iya nya rekan teh nya. Cara pakeun berarti nya. Nah. Pakeun heula tuh. Iya teh baru ada calung ya. Iya. Nanyakeun mana di mejakeun baru udah kebaturan di Banyaran, baru udah ormas. Lain. Lain ruas kedatangan tamu enak ya tamu. Emang biasa mau ka dieu mah risi. Poingan. Jadi meja-meja tuh aja jadi Kolektor. Lain palingan pas tadi sampurasun assalamualaikum. Oh, gitu. Langsung Bukan kolektor mana? Bisi yang bekam. Pernah kejadian assalamualaikum pas keluar motor eueuh. pas motor eueuh. Si orang pernah eta teh kolektor. Disita si goreng. Mau pengalaman pribadi. Ya, gitulah, bukan apa-apa. Bisa. Dia teh kakak Ucil. Oh, Wahyu Ucil teh ieu.
Nah, kayak Wahyu. Sangat Wahyu mah tekan cukur. Kak, ini orang suasa nih kumaha itu urang sebenarnya nah itu juga kalau pakai kamera dia naon. Kan orang ini. Mawi tadi teh pan di itu teh diajak pergi mereka. Ini cenah orang ka mana teh? Sepati. Pati. Sangar-sangaran tadi teh. Sangar Sukuma Ya, Sukuma. Ali Sukuma teh berenang. Oh. Ya bunga. Karena mah sangar Sukuma aya jog bunga we. Tah aya akan batur manarabe. Bisa ngadar naon, ngoncrang cantik soalnya. Taunya audio bisa letik teh. Stereo. Dah ada bawa gitu pas tadi diajak, kan orang ka Sangar Sukuma. Jadi teh kan kerekon pikiran teh. Ngomong Sukuma teh mah cek itu mau bisa Sumakeun. Alasan pokoknya mah tenang. Jelas kerja. Liweteun. Nah, goreng jengkol, goreng tempe, asin. Peuting sedap. Oh, sedap. Jengkol. Jengkol sedap bisa, eta sedap. Sarua urang. Aya. Urang ngerakeun. Aduh, jaya tenang. Nah. Tuh, emang Aya perlu. Nah, eta sirup nu tahun kamari kene. Aduh, alhamdulillah. Iya, bol pisan teh yo. Kerjaman-jaman mana host oge, Bro. Host bergerak baik ya. Hei. Lain host teh program TV. Program karena sareng meja kapungkurnya. Alhamdulillah. Di Cikole kapungkur. Ayo sana atuh jemput wah. Ya. Ini tanya saja. Nah, iya teh. Ayo dong kasbon sebetulnya teh tiluan. Apa lagi tiluan? Nya, nanti teh ganyel. Nanya gue datang duit lu tiganya gitu. Jadi ketika orang gering ganti ku ieu. Walaupun memang kurang rame sebetulnya bodor teh nya. Jadi ganya atuh. Saya sana itu. Saya emang lah kalau ngelas konten, saurang gering, dan dia nuturkan gering. Berapa ya? Lamun nuturkeun mah ibadah haji, nuturkeun lah gering nuturkeun. Panai mana pan cager teh pasti bakal gering. Kayak Gering antara dua, cager jeung maot. ngomong-ngomong maot. Jadi ngomong-ngomong maot, aya dongengan. Jadi kieu pada Kang Ucil. Para janten Don Kasbon teh sama sanes grup lah ya. Don Kasbon itu berangkat dari kekeluargaan. Kekeluargaan Main di Ciamis, berangkat di Ciamis. lain ya berangkat maksudnya karya tina visi misi satu tujuan nya berkomitmen lain grup gitu maksudnya orang hiji bentuk keluarga berduluran nya alhamdulillah para seniman awak gitu nya teater sangat bimbing gitu alhamdulillah karasan ieu teh hiji nuju teu damang Kang Amoy. Pokok Kang Amoy teh eta teh nu kitu damang teh. Eta jenah teh gaduh penyakit Iya, tapi penyakit nama hapur. Hapuret atau lain penyakit atau bawaan di bageula. Urang kudis kutu air kayak gitu mah di bageula. Penyakit orang kampung. Kalasan menuju ka sarang asam manis. Asam manis. Lambung, asam lambung lah. Asam manis. Ya biduana we. Ieu kumaha kayak asam manis hasil yang amis satu Gitu. Menuju seueur angeunnya. Nya, menuju teu damang itu mah. Aya sebelum jadwal syuting gitu mata kami ngaringu di Sangar teh. Aya program baru di channel. Sitkom. Insyaallah. Don Kasbon oke karasan selain di panggungan berusaha untuk bisa berakting. Wih, luar biasa bisa. Anu sa ieu tos mami. Naon terbentuknya? Nu mana? Sia kan sia bos. Iya, kan sia bos. Kayaknya. Ka ulah kebiasaan sudah sodok berubah. Tapi mah dah ya sosoknya rehan. Ayo pan barudak keur bejana semangat barudak ieu lain mbak. Aduh. Semangat berkebun ayo kolot mah. Diam mau teh sih. Jadi kolot mubah teh bakal kolot paek we teh jadi nanaon. Ayo pasal apa? Ayo dongeng aya pasal. Lagi balik di kolam saya. Dongeng deui wae. Ngomongin udah wae liur. Bisa yang apa? Ya gitu Kak Kacil, nantinya Don Kasbon tuh selain di panggung, oke berusaha untuk berakting. Ternyata sitkom bobodoran biasa dah. Kita mah bisiknya kan tiba orang teh
zaman reog batinnya. Basicnya mah masing-masing beda benten-benten. Naon wae kan ieu. Upami amoy di lagu. Dina lagu. Vokal nyanyi. Ya. Basicnya abdi dina acting. Dina acting. Di copet. Siapa yang lebih gua itu copet. Dari benten-benten basic gitu. Tapi terus hampir 70%, 80% sami lah gitunya. Basic nama. Cuman dalam kasus bagian berkecimpung di dunia acting buku, kalau saya nanti mungkin ngagarap sebeberapa lagu. Oh, ada teh. Kalau saya single terus saya single. Single nama katos ya, katos diluncurkeun ya. Atosnya diluncurkeun. Bagian Main kira apa sih kau di luar rumah itu. Lain lagu singkat. Ayo jalan mah di luar, lagu hiji. Taso. Jadi singlenya alhamdulillah kemarin terus diluncurkeun ya lumayan lah kalau hiburan mau. Ya lumayan lah, hitung-hitung. Naon sih Don Kasbon teh karyana mana walaupun mah ngalah kadarna mudah-mudahan diterima di tengah-tengah masyarakat. Amin. Oke, atur nuhun ye. Kamu rekan-rekan di mana itu orang teh apa kudu YouTube? Oh, tim musik project sareng Gerbek TV alhamdulillah itu. Oh, alhamdulillah. PKS Numawi Kang Acong. Kawai di gerbong nya. Ini oke di gerbong. Ayo nama modern. Program lain bonon atuh tuh. Program lain ka bonon. Lain eta lain sih pas lain. Biasanya di gerbong teh penuh judi. Oh, Anu Saya tak pengalaman pribadi mana mas sudah. ayah teh. dongeng. Ayo kakak. Aduh bawi sih gua itu berarti teh sia-sia kerasa ikut ngajak teh nya. Oh, Nanti sanggar sugema. Jadi lain artinya sugema teh kulo batuangeun. Mana? Kuku hateun lagi sih gua. Alasan tadi teh dia mah teh muak bisa loba masalah tadi teh. Kita tangan cager. Alhamdulillah Cager. Situ. Alhamdulillah Bung Ariza. Alhamdulillah. Kita bangga sareng Kang Acong konten pengedit. Iya. Terus di itu sa. Apa Anom? Kami Mang Raja. Namanya Raja. Alhamdulillah. Anu selaku pengedit di Don Kasbon teh pengedit. Ya. Don Kasbon. Don teh berarti Jangan. berarti jangan Kasbon. Jangan kasbon. Jadi lamun ulah nganyuk. Nah, ulah nganyuk kompol. Jadi ketika membuka acara teh, Hah? duitnya cokot kabeh. Jadi ketika nabung teh, bea. Yo Kemarin kasbon, kasbon full. Nah gitu kakak, ada alhamdulillah. Tapi alhamdulillah gitu di Sugema oke, ya sama sanes sanggarnya lebih ke rumah singgah, rumah singgah kami seniman, Tempat briefing lah. tempat briefing, tempat berkeluh kesah, tempat pasea, tempat kasbon, tempat ngajuk ngutang gitu. Video kabeh ngomong. Video. Adu argumen. Argumen oke di dia. Adu argumen dia kumaha orang dalam kehidupan. Ya. Sangkan baik dan benar. Haji. Beres di dia tuh. Henteu. Kata kai mah di pasean tuh pemajikan. Atuh usaha-usaha ngajak video wae mah tuh mah. Are coba tuh majikan urang. Banyak teh beres di dia Bulan tidak curhat gitu ya. Gua mana mah itu kira ada pentada-tada. Ngomong naon? Iya mah cicing tapi Mujid. enggak kelihatan. Terus ke YouTuber di mana-mana kalau kita tong ngajong-jongna bang itunya di subscribe, di like, di komen, di share. Aya link, Aya Link naon link. Kasbon channel. Kasbon channel. Kasbon channel. Kayak itu tuh, Kasbon channel. Kasbon channel. Kira di subscribe. Ya, Di like. like, Bisa teh ngomong subscribe. Guys. Kuma. Subscribe. Jadi subscribe itu sekarang bapak tulang SpongeBob lain. dia ngomong subscribe irung bokeh-bokeh. Pulang di negara apa? Lagi selebar. Ingat bit kumaha cenah 2 kali benta orang ningali ieu mah. Tapi lamun urang budak Hotman Paris mah, urang rahang dileutikeun di operasi. Padahal boro-boro hale. Paling lain anak Hotman Paris. Hot mix. Panik sini deh. Kuat lain. Nu bae begitu Kang Acong, Kang Raja.
Cing kuring atur punten ieu sakacana tos ngawa-ngawa tos tanya. Lumawi tadi teh kan bade syuting cenah ieu. Ngomong, Ayeuna teh tabu seberapa syuting aya? ayeuna teh langsung ke pusaka lemurnya. Iya. Pusaka lemur teh di mana? Di Banjaran. Banyak, Sangguan. Cakuang. Apa ini? Apa? Apa ieu? Apa? Cok iluan gua ya. Oh, soalnya apa? Seluk, emang naon jong iluan wae teh. Yo. Pernah sekali teu mayar. Lagi. Nah, gitu ya apunten teh tiasa nyugana naon itu ya. Kak, Keun bae. Biasa sok aya mah. Aya mah kan parah. bae kan balik teu ngaruh truk sia teh. Karena kado sok. Kade. Alhamdulillah. Kadu, Ada kado, nawaran kado. Da eueun badak entong mah. Durian. durian mah osok itu mah. Ya ka abdi melakeulaan. Ditantong diterima sih kita bahaya. Geus 2 kali ka ti. Dari mana orang lagi pancing panenan? Pokoknya sanunya aku kan anu tempat tumbuh aya nu segala rupa. Cepat tumbuh. Dikasih susu. Tempat tumbuh kan anu. Oh iya. Kubajuna zaman, kubajuna zaman, ku aya mah ere oge dengan ku di share ikon pan ngeblesat. Oh, eta. Tidak Ada kayak kanu pas kelar. Bijil. Ngomong bijil ya. Dah, Bukan goblok. dongeng. Ayo dongeng. Cik, dongeng Ayo wae. kate itu sekali mah. Dongeng Itu apa masalah bijil? Bijil Kayak apa? Kayak apa? Iya. Jadi mah pancen apa ya dongeng? Dongeng. Dongeng. Dongeng biji ya. Di dieu naon aya teh? Kan anu ieu na iket. Kan mati. Oh jadi pan barat teh urang teh boga panajakan. Oh, Waduh, panajakan naon? Wayang. Ai di dieu mah alhamdulillah. Teu sabidang wae dina seni teh. Da sekolah banyak sekolah baheula. Mana rasa panas teh sok turunan seni kabeh anu aya di Di dunia. Ai mah itu Barat oke. barat seni barat teh kudu diteureman. Lek berkesenian, lek kalaut, Jadi ini urang teh rumah. ulah dina ngasi we ngapodor. Ngapodor geus kurang rame ayeuna. Bener. Sok rek dagang naon modal eueuh. Banyak modal rek rumah adem. Moe aja modal. Urang teh kudu multi talenta. multi talenta. Segala bisa. Sakala bisa. Naon wae Bang MC. MC dangdut. Dangdut. MC dangdut. Dangdut. MC dangdut. Jangan sama Dulu yo nonton lah nyanyi. Nyanyi. Bisa. Oh bener. Ngapodor lumayan. Oh, iya. Itu tambahan Terus mah jauheun. seri teh seri kuatir. Seri kuatir Bener. itu. Ya ngomong-ngomong dongeng naon eta mah panajakan. Bang berapa jadi dinasti teh karena golek kosong gitu. Kok nggak wayang? Banyak golek. Ah, itu wayang nu Oh, digakeun. Oh, digakeun eta mah Apa wayang. apa wayang golek. Ya apa ruang seniman mungkin? Apa? Karena api bodoh. Kita ada api karena Itu bukan wisata. Malam Ahad. Kalau bingung gitu lah jangan ayo. Hotel. Pak wayang ge mana hotel di hotel. Oh bener. Itu di kampung wae. Oh di kota. Di kota. Oh bener. Hari bukan berapa orang kampung. Orang Oh dayaga wayang teh kalau terus aya kalolotan. kalau di hotel mah sudah bereda harus teh. Tapi Bahar. Mak. ulos di butuh. Hayang naon? Hayang madoa. Terus. Tong itu. Ini apa Cina kan eueuh. Oh yang mah aya pasti di hotel. Jangan kira Cina. Oh iya itu. Kapon pan Oh, cilik di hotel. Makanya dia buat kemang. Terus Aku dari tempat eta teh di mana? tempat modal. Oh, WC. Oh, ditunjukkan. Rukun. Gede-gede. Apaan kloset teh pergi diuk nih bar diuk. Oh, macam diuk kayak nu gitu mah lain cengekeng gitu. Oh. Ditutupan kan. Oh, si klosetnya kelutuk. Oh. Bingung kumaha. Oh, nah gitu. Liawal ya. Liangan. Di dunia liang katanya. Ada tutupan. Gede dulu itu. Itu di itu mana teh? Itu pada itu. Oh, turun. Diuk kan. Udah lu sudah mulai semua. Makan anu goge, diuk pina eta teh. Kita aku nyaho. Udah teh nyaho dari buka akun. Tutup kene. Ah, eta mah mari kali. Mudah. Itu udah aya kene jalan mana? Ayak kene kayu nanti Aduh. kan gering. Oh mikiran eta. Jangan. Pikiran kau.
dongeng halus si dongeng ya. Halus dongeng teh ya. Tapi kayaknya teh gering. Mikiran kloset kita nutup. Oh, mata ieu mah ieu namanya gambaran ke urang-urang. Oh iya benar. Jadi ulah teh ulah bodoh tapi minta tanya. Enggak bodoh atau toloyo teh. Ulah bodoh katoloyoan gitu kan. Toloyo kan. Kebayang, berapa ini? dan mau dibayangkan, kita kan mesti terjadi. Saya kan mau bayar mesti dikerujit kayak gitu. Lain nang puyak teh Pak. Ini maksudnya, jadi ternyata hiji contoh hiji gambaran ka urang. Jadi lamun barang tua ngomong wae ulah nama ulah loba teuing. Ulah takaran. Apa teh kalau oke, ulah dahar kegelapan. Wah. Ulah sare ke Dunung. ulah lempang ke jajak. Apa teh aya hartina? Jadi lamun lubang teh kering. Eta kumaha gering. Apa teh pribadi. Saya dongeng kata teh sebenarnya. Sentrame era ayo mah. Nggak saya itu mah. Jadi tawa pada bos gitu ke di mana enak alhamdulillah dengan si kuring bisa seri enak bisa seri ku ayana ditepangkan sarakan ngacong rekan-rekan alhamdulillah itu tempat kumpul itu itu kumpul. tempat Kumpul emang kadang-kadang bro, kadang-kadang buahan. Wah. Bukan main kumpul. Jadi briefing lah ya, briefing untuk konsep anu maksudnya enak kan kaum milenial mah mulai pukul orang oke kita perlu upgrade bro. Maksudnya perlu nanti orang enak nggak lain bodor sarung deui nu kurang naik berarti bukan berarti urang lain memulai lain mau memulai kesenaian baheula Lain ya. berarti urang kudu mudah zaman ya kalau urang beungeut kolot perkembangan zaman maksudna kitu berarti bro urang di dia urang kudu upgrade ya urang kudu bodor-bodor anu fresh gitu nya makanya Seperti anu ka paciringan gitu. lain Jadi begitu semudah banget kolot berarti nya. nah bagus eta kolot kata-kata ya bisa kabar Emang sudah kolot, tapi kan usia geus kolot. Dia mah yang kolot. buruk. Kadang-kadang kan enak program-program di TV, lawakan-lawakan, geus beak, Monoton ya. beak ku nasional. Jadi kadang kan kieu sebagian kadang-kadang lawakannya contoh lah di lawakan-lawakan nasional kadang-kadang aib seseorang jadi lawakan kan itu dia etis gitu nya jadi ada secara estetika dan etika apa salah dan ente ngadidik gitunya gitu ngadidik akhirnya kan nya kurang lah sok nonton atau napi sok di ningal aib seseorang dibongkar jadi bahan lelucon, bahan guyonan apa kan kayaknya Kang Odon Kasbon sendiri saladas nada pada dasarnya membernya anu ka sauning aku simpuling modalan itu adalah copy paste Iya. nah cuma Kopi deung. lain cuman pengembangan di kemasan dari pengembangan dan kemudian dari Don Kasbon sendiri punya trik-trik sendiri kanggo nyisipin ya tadi telur Kang Acong teh kumaha carana lebet ka kaum milenial gitu nya Selain orang kan diaping ku para senior jangan soal aya wajen mau terus oge dia wajen rong kene ya berarti Eta teh Ari Darang di Lampung kan aja mengiring anu sebenarnya teh sok atuh bajukeun mau kemana kene anu sekolot siapa bajukeun dina seni ada kamu dong rek naon penting mah intina mah ada orang lagi ibadah gitu hibur tapi dibayar begitu sok jungjungkeun kesenian urang teh tapi ulah ketika naon ninggalkeun kesenian anu geus aya atau ngaruksak kesenian anu geus tradisi itu maksudna eta tujuan mah mudah-mudahan we kieu lah mah nyungkeun doana oge ka keluarga besar ti YouTubers ya anu aya di mana wae mudah-mudahan Don Kasbon ayeuna di Belantika Bodor di Jawa Barat khususnya mudah-mudahan tapi di tengah-tengah masyarakat dengan hasil anu positif gitunya gitu. Oke, kritik dan saran ya pilih aya nu nonton di Kasbon channel pilih aya terang kumaha kegiatan Don Kasbon cobi dibuka we Di channel Kasbon channel Kasbon channel. ya itu ayalah Oke pokoknya aya link di handap ya. mohon gitu Lu mau
itu pangitan berarti don kasbon geus nengke teraji nincak kamalannya. Ya, berarti tradisi. Tradisi. Nincak zaman anu maju berarti nanti menyeimbangi berarti kan? Ya, menyeimbangi. Anu cuma pangitan lainnya udah digarap don kasbon. Ya menyobi deh. Maksudnya nyobian dunia acting. Gitu. Selain Abi eksis di lokal, oke, berusaha belajar casting lah ke nasional gitu kan ya. Masih luang lingkup nasional gitu. Lumawi eta sih, kan katos tinggal Kang Acong teh pemain sinetron oge, pemain FTV, terus di pemain pelawak di nasional oge di lokal oge alhamdulillah jadi aktif begitu. Ya insyaallah pernah ngalaman gitu, maksudnya walaupun belum menyobian stripping cara batur, Tuyul dan Bayu Ribon kamari modern antras oge di Kampungpur kerjaan awas ada suwe oge pernah ikutan walaupun memang sebabra episodenya ya oge mengaraja kamari sampai beres pisan. Di kesempatan kedua sekarang di pintu berkah. Ya tak ya RCTI alhamdulillah lah gitu. Jadi salah sama kieu mun kecil. Menyandang komedian tuh berat. Salah sama. Karena menurut Abi pribadi berkomedi itu esenya, bro, esek gitu tidak cerdas. Abi lebih resep, makanya resep mudah-mudahan di komputer dibilang aktor. Amin. Karena pada saat seorang aktor berkomedi, berdrama, antagonis, apapun itu karena sudah biasa tuntutan. Karena enak Kang Acong kemarin di Tuyul dan Bayu Ribon, terus di kesempatan kedua, terus di Awas Ada Sule, terus Kang Amoy oke kemarin di 100 kilo layar lebar, di layar 100 ular, terus nanti di kesempatan kedua Abi oke konflik itu. Tina kesempatan kedua anu berkomedi dari Pintu Berkah. Anu ajab teh ya antagonis lah itu nya. Jadi antagonis. Itu kan tantangan gitu. Alhamdulillah Don Kasbon udah dugika ini jasa kieu udah ada bimbingan para mentor, para senior, para guru, sadayana rekan-rekan. Jadi sekarang deh di Don Kasbon coba menerapkan bahwa mana salah. Cok, mana salah. Ya, mana salah. Itu saling mengingat salah. Jadi ulah diambil jadi hate ini ya. Mana salah ya? Iya hate kuno we. Jadi di dia mah waktu aya senior saya pimpinan kerja sama we. Itu kan kami biasanya si leaderna atau naona di Indonesia saya. Cuman bukan leader mobilnya lebih ke si pengumpan atau naon gitu. Kita sama semua ngejokes bareng riku kadang-kadang kan ngomong grup tiluan riku hiji gitu nya tadi urang mah tiluan di dokter dia coba ngubah konsep nama lamun aya riku kabeh dalam artian riku konsepnya bodor gitu nya kan kadang-kadang ngomong misalnya acong kudu riku budget kalau mah nya kayak ieu na abi itu tayuman itu di rata barengan alhamdulillah maksudnya lamun aya masalah pun sedikit masalah bodina naon wae kita duduk bareng bersama gitu. Lamun aya katengan bro eta bodor kasar teh we urang rada nyeri hate tadi mah di panggung aku mah gitu ulah gitu teh tadi dikanyakeun sorry atuh bro lebih ke maksudna dibejakeun harita gitu daripada jadi ngomong karena kan lamun grup tiluanan enteng banget ya. Karena ketika Abi kedua anjing si Amoy seperti itu pasti Abi ngomongkan namun ayah katakan ke Mang Raja tapi Abi sendiri luar sudah ngomongkan goblok sudah jangan kek seperti itu bahwa kita sami si Amoy aja Mang Raja katakan Abi pasti sudah ngomongkan maka mau tidak mau orang urut lama ayah masalah untuk bertiga lah sok beres ke naon namun terkena apa masalah banjir apa naon itu kita harus duduk bersama clear masalah kita kene katakan gitu lah Abi malam bilang berarti patut dipasien apresiasi kalau dalam kasro ya gitu kan semua pengitu ngajarin rumah tangga itu rumah tangga itu lain dina untuk gawean gawean itu masih rumah tangga lain tuh terus di grup kedua jadi saudara lah ya kan ya saudara bikin pemangkatan misalnya ngomongin grup yuk gitu karena sebelumnya hati gitu tadi bener-bener ya namanya terus emang kedal sih kan kedal lisan atau ke Abi jadi ayah kedal bro nanya orang nyaman ya itu diucapkan jadi di Kasbon itu tidak namanya
tidak malu gitu kan teu izin kanggo ngutarakeun urang nyaah ka maneh gitu walaupun aya masalah mah nya jalan hidup namanya ge Aja ya wae. emang aya trouble apapun itunya dan kasbon sempat digosipkeun bubar dan kasbon sempat digosipkeun pecah gitunya ada ya biasalah gitunya oknum anu domba satu sama lain tapi karena kita alhamdulillah Tapi amar wae teu sakanya di sakapeuri anggar. Ayeuna si Amoy geuring maneh teu garering atuh. Kabar sama Ari masalah eta mah lain sakanya lain itu kudu atuh mah nyomo. Silakan kamu kudu Gering, banyak orang gering doang. Jangan apa, terus aja orang gering. Kuyu batu. Buyuk pas gering kira buyuk barengan. Mana gering? Mana yang si Amoy gering nyiluan? Terus kamu si Amoy mau surang kudu Nyilu mau atuh. Namanya sama pahit sama manis. Eta disebut kelak bijak, heeh. Eta teh aya dongeng eta teh. Dongeng dewa ieu. Ngomong-ngomong sanggar Sugema ieu, karasana acom ini ngumpul teh aya nu bogaan Sugema teh ieu. Oh Aya nu. Aya Kang Irwan. Irwan, aya ieu. Irwan aya gede. Anu ge salah sawios foto. Pilih bae kemarin naon ngumpul gitu aja naon. Nah, gitu ka studio. Oh itu di studio. Studio aya, studio rekaman. Iya. Iya niat ngomong sutradara sama sutrarama. Dari luar lah. Luar sih. Oh itu kan. Irwan. Irwan panggil tadi ya. Irwan. Anu ngageduan nalopok ieu. Kalau agaduhan anggap tempat Studio. ya tempat ngumpul lah. Studio recording kan. Tuh ternyata. Tapi mudah-mudahan kayak kapayuna rekaman tadi tong mana kali ya ada bisa. Kali mana Cipati. Dicatat ke para bosku YouTuber anu bade rekaman nyobian ieu anu ka paranoman para seniman sadayana kantun ka Cipati. Kali. Sugema. Dicatat nya. Pokoknya tinggal klik we di map sangar Sugema ke muncul aya. Di muncul alamat, Bro. Muncul kata-kata lisan. Selamat. Lu bayarin dengan tanggal sadu. Waduh. Repot. Baik Kang Irwan. Ini mah sangat Ya, sutradara oke. Oh, selaku Saudara di Calawat program di PJ TV. Tuh, anu yang gitu di Menuju ayeuna nya digarap ayeuna. berarti tasya launching. Atau saya Tiap malam minggu. Nah. Pokoknya mah Sabtu malam minggu. Ya. Sabtu malam minggu. Sana Sabtu malam Jumat, Sabtu malam minggu. Lumba we eta sih berita ketinggalan berita nu kalau itu teh. Hampur ayeuna. Dongeng nanya aja. Lumba we eta pangitan Kang Acong sih berita lain-lain naon teh lain artina tiba-tiba nonton TV. Oh TV-na rusak. Nah gitu. Kita kajian ngirit kabeh aya. Ah gitu mah aduh. Jadi ono keterangan abdi nya tadi teh diobrolkeun zaman milenial. Iya. Justru emang memodelkeun TV teh media TV memang bukan bermanfaatnya untuk berita memang boleh. Iya. Tapi lebih kanu kari ya emang Efektif di HP nya. Intinya ayo nonton YouTube contoh ayeuna ye. YouTube naon teh? Musik project.